Entong po, tonton sampai beak. Klik, Komen, share, jeng, subscribe. Duh, ting aing ieu ngadaguan paketan menilila di euy. Dengan jam 8 paketan teh datang. Wah, ini awal lah. Jadah tak aktif deh. Nah ini di bis biaknya 2 batang kopi di setengah na deui. Si Epul eueuh ka dieu di biasa masuk geus ka dieu. Si Datuk can kaluar sinarieun. Alolor keneh gitu. Si Junaid eueuh gitu. Si Ipin eueuh. Isinya main soranganan dia jam 10 gitu ya datang pakai tanah. Aduh aing mah dahar eueuh sanguna geus lapar beuteung deui supaya kitanya kawalungan tapi jujurna di mana karena kau nyimpen euy coba tundu ya teh para kudang sare tuh yang lagi gerah lah lapar yang lauk lah ini di dapur katanya ya di daerah yang gantung kurus aja dipakainya oh kurus baru dah kurusnya mah coba usup nanti buat kupaniting hingannya teh ayo usup nu aing ka mana ya usup walungan astagfirullah dikajin lah sugan menang lah usup we parah ya kena undang di dia Tadi ya Datuk aing teh keur ngadaguan paketan. Ngomong nama datang ayeuna tapi nilila aing ngadaguana. Mang Ujang mana ngadaguan paketan naon? Biasa Datuk aing ye euy. Nambah di koleksi aing. Hayam biasa paketan hayam. Alah mana makan hayam we ningali resep pisan kan hayam teh. Gas mana nama tah jup ya lah di dia. Yo maneh Datuk ayeuna mata. Ngopi Kumarang ngopi beuteung lapar. Iya santahar aing euy. Udah ngeuna sama nama aya nu udah ngeuna ieu teh. Terus mana eta mau jijer eta mana? Karek konsep ieu teh ek nanyakeun padahal ka ieu mah ek nanyakeun sangu jeung emberna Yang mana boga balong we kuseup. kapan kawalungan. Oh kawalingan. Itu mana mau jujur gede kok sek menang wae. Ya muga-muga yang menang lah. Satu mana ke dapur aing gejuk. Daya di itu ember sangu. Aya di ngana. Oh Itu aing kilit lah. gejuk. Ek ngomong Nah, aing keur ngadaguan paketan ke paketan ka dieu. Aing kerusuk mah tuh lieur gitu. ajen teh nyumput wae ke nyumput naik ka dieu mah. Dulu nyumput. Gejuk mana juga di itu. Ulah aing lah. Ulah lapar ya beuteung kandahar. Menang aya nya laukna. Heeh lah amin. Premium aing. alah mana Ujang yang kenaan nongkrong di dia sinarian. Iya, aing ngadaguan paketan ini dia itu. Aing sugan derek ayeuna aing mah paketan teh datang mah. Paketan naon itu? Ayam aing nambah koleksi. Mana makan hayam wae bisa hitung hayam teh modal teh. Hese mana resep mah. Mana gera mun resep rau hayam pasti muliana hayam. Oh heeh tuh ai sugan teh aing mah keur di dieu teh keur naon aing mah aya naon teh ai borak kemarin teh bet ada buah ning biasana haraya ruh aya mah gini Geus mana nama ye udud dah. Kopi aya. Tadi teh aya si Datuk ka dieu. Ngomong teh lapar cenah sandahar ti isuk. Dengan sangu di mana? Mana teh nguseup. Tadi teh nginjem ka aing ember jeung minta sanguna. Terus teh manehna ka dapur nyaureun ka jumleng sigana ngusupna. Wis tadi ulah tuh good. Tuh aing di
Halo, bagus itu, main juga harus main isu itu kepala. Aduh, itu gitu. Dasar wabah. Dulu deh, anggar pala itu. Aing dengan paketan, jadak, gula. Kalau mau kuain sih transferkan duit sama, tinggal kayak lebay. Terus itu juang jaya lagi. Bisa. Aing paketan datang. Aing tahu. Engkau kan jaya langsung. Jalan sudah tuh. Nah, itu kemana ya? Iya, ramai. Oh, itu nama gak lanjut ke paketan datang. Nah, tebar. Pokoknya ayo sorangan ane dora kemana? Para katukin Nah, itu sih bikin nama, jika nama mor sih tahu. Begadang. Nyari Iya mah champion. lain kieu cuy mah ngipis. Jadi Ayo mah awe cuy mah. Yeutnya tadi sudah begituna. Banyak. daripada pada aku ya Ya. tidak penting kalau lu mana yang kosong dulu itu juga yang menang lah bismillah well lah Mana ya? Tidak tuh, oh dia, kan di dia jumlah teh. Tapi tidak keluar, Sujang, waduh gitu kayaknya. Bagus lah, uangnya macam. Gimana ya? wah ya jero dengan yo oh kerti lagi aing ngadenge babaturan di dia loba ya menang loba lauk kayak suka naya lah bismillah orang turun lah kandok lah ya. Bukan menang lah bismillahirrahmanirrahim wah yang kesannya kan gini yo bismillahirrahmanirrahim anjing wah dilepas aing lepas aing wah gimana aing kajian nih aduh menang bernyit si Ujang mah apa yang menang auk ya jair bukan menang deh lah ya udah jadi tadi tegis menang cuma menang udah deh Wajimahan ya tuh. Dua kilo 45 harus menang 5 aing lah. Tutupan heula lah bukan menang di gede nih.
Nah, itu jamaah aya tuh dari itu. Oke lah, awang bari raudud lah. Tuh menakeun yuk turun euy. Wah, ini handap. Bro, jujur aing mana ya coba kira ya tai tarik. Wah. Saya mah tadi juga nanya dikira. Nah, aing ke mana deh yuk? Wah, saya tarik. Cing, kemana ya budak tadi, bro, mau nyelat kok itu. Aing udah tanggung jawab ya mana itu. Kemana itu? Oh anjing itu gening ayo Datuk, mana kena di dia. Situ kunaon dulu itu aing udah tanggung jawab ya mah. Anjir morea mau semandi deh ya. Mana itu budak bukan mau kali bukan ada itu. Lain kan. Mari sok lah, sok. Kemana itu budak ini? Aing ketolong tanggung jawab. Oh, ini itu wah, anjing itu ku aing kudu tolongan ieu mah lah. Jawab ieu mah. Aing geus mandi bikin urusan kita. Aing merek ya, aing mau pakai dulu. Ini tuh. Kan cicing nih, mau kabur. Sama jero di jana. Mana yang keburu? Bisa. Sebelah. Bisa sini lah. Kumaha ya aing cara ngahudangkeun. Aing kemana? Sambil YouTube gitu. Aing pergi juga lah. Aing aduh, aing carana ya. Oh, cara. Ya, aing teh sia panik tadi teh anjing teh. Nah, aing sia nah kieu rupana anjing jadi kieu geuning sia ya. Bukanlah cara menghidupkan orang mana? Cara menghidupkan orang yang kabawa Farid. Aing ieu ya. Oh, aya. Anjing, cipok. Naon cipok ieu tah moal najis teuing aing ka sia cipok. Oh, ayeuna kaduana euy. Di sakeunkeun dadana.
Mana yang kunaon ya? Aya di dieu jeung aing. Sugenda aing meuli dia. Cicing. Cicing sok diuk. Wih, lok aing ke mana ya? Lok aing. Geus mana yang tong mikiran lauk, mana yang karaoke pingsan kieu. Lauk aing teh candahan ya teh isuk. Aduh, Palingan pingsan da candahar. Geus balik geus tong mikiran lauk. Aya lauk mah dulu paling dibawa tadi. Lagi lauk aya. aing teh perlu lember ayeuna mah. Sakit kamera. Ujang. Bener lah. Ih, jujur aing katinggalin nih. Terus kemeuli deui lah gampang. Terus aja lah. Terus dia aing mandi. Yo aing nuan di dieu. Aing punya nyelametkeun eta uyangan di. Kudu mandi deui. Namanya orang ke si Ujang we lah. Kayak gampang lauk mah. Orang si Ujang saorenang gesanya. Geus maron. Geusnya. Oh, geus bilang cuma temerayo eta. Namanya orang ke si Ujang we hayangna ku aing pencit. Mata saoreang teuing. Paketan geus datang, si Epul kemana itu ya? Can ka dieu ningan si Datu. Setelah yang mah diampikeun. Geus Ujang mana saoreana? Enggak, aing ya sedatang paketanna. Sieu hari pararasa. Oh, aing mana kunahan ningan Aing terasa. reuwas aing tadi pingsan mah tadi teh nya. Heeh, mana sih pingsan karunya aing. Ya naon bisa gitu nih. Nyaho teh nyaho. Mama kan tadi sana candahar ti isu. Wah ini sundrukan gitu di rewas. Aya nama nih. Di jero mana? Tinggalin di ditu geus kajen lah. Geus aja atuh ngomong selamat. Aya laukna menang teu? Menang 5. Mana? Aya di ditu ke bukan hariwan lah. Belah aing ngantokeun sieu karunya euy. Mulai balik kita. Sanggit tiris.